Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng siang baraya-baraya. Ya dinten ieu abah ka sumpengan ya. Pemuda Nya baraya-baraya nuju di Alalajar tah ieu diajar teh kedah kieu tah kedah kepal kieu janten mudah lah belajar tah kami di YouTube mah kadang-kadang diraba-raba. Nah ya Kang Birin ya Om Hendra ya tuh nuju diajar ya tuh tinu terlebih hungkul ya baraya. Simkuring di Cicadas. Tuh ya di Bandung di Soreang. tuh di Soreang cenah baraya ya Jangan Menuju. lupa subscribe-nya ya. nuju di Alalajar ya cenah ngahamplas heula kami kana ieu mah enten ieu mah salam ka baraya-baraya anu nuju di Alalajar ka Kang Dian ira balik ka dieu ka Ajaka ka sadenya anu di Banjarna Kang Deni Kang Cecep nu Ciamis nu Cianjur Kang Dadang saya beraya sok salam cenah Kang Birin ya di sauran lah ka baraya-baraya lah Mangga baraya, jangan lupa subscribe-nya ya. Tahap belajar. Kintun ka orang Bandung sadayana. Jangan lupa subscribe-nya untuk Yan channel nih. Iya teh kanggo pesanan ka Giri Harja tilunya Pak. iya teh kangge Kayak ka Bangka sana. kangge ka Bangka ya ieu mah saset kangge ka Bangka saya kangge ka Malaysia saya kangge ka Soreang ya Kang Hendra ini pesen ya Tembuskan 20.000 subscriber. Dapatkan giveaway si Cepot. tuh tos kieu ya Kang Hendra nuju didamuakeun ya Ya, mugi-mugi diengalkeun lah ieu na supaya sabdi oge engal ka dituna gitu. Lami PBC nya Pak. Alhamdulillah lami lah pokoknya mah hiji wayang teh dugi ka 5 dinten hiji wayang gitu. PBC lagi aku nu apik ya. Soge kayak orang apa ya. Encan. Finishing lagi emang kudu apik. Bah, dupi ieu lamun di Jena Tinu Jati langkung sae jiga nya. Saya alhamdulillah saya tinu jati Cuma dari sisi harga pangintennya. saya tinu harga soalnya tinu anu eta mah meureun anu mampu mah jigana. masalahnya kan tinu pengerjaannya aya tinu kai Alabama kan lebih cepat gitu aya tinu kai jati gitu mah pasti alami Tapi lamun jati gitu riskan eta teh. Riskan potong atau aku mah. nah menjati mah insyaallah kalau jati mah juga nama kiat sih maupun kiat di Alba karena itu mah kai kelas itu namanya namun pengen kangge wayang anggeun mah berat berat tino Alba ge pami anggeun mah ya teh dibobok lebatna kosong tino Alba ge pami anggeun mah khusus kangge dalang ya abah ngenalkeun oge ka Om Hendra anu anjeunna ti payun di sakola teh kantos belajar ngadamel wayang. Nah, kumaha ya abah rek naroskeun ya proses wayang golek teh kumaha tah selama salami diajar di Yas teh. Ya menuju ka Pungkur abdi kan sekolah di Yayasan Atikan Sunda menuju SMP sih. Cuma gitu dari sekolah namanya sebatas ukur terang sarang apal pangintennya.
dupi prak-prakan namanya eta mah tergantung orangnya deui deh kumana gitu kan Pak ya. mohon nah itu penginten Panginten ayeuna abdi ka dieu ngajurung jauh-jauh ti Bandung gitu nya. Ya saurna ti dieu aya nu bade neraskeun jiga kumanya. Neraskeun deui gitu panginten abdi oge hoyong nama anu kikian teh. jadi maksud nama penginten biarnya biar ada regenerasi ke depanna Tah kita gitu panginten. hanya teh ngahajar ngadokapan ke dia ka saung hoyong kumaha ye hoyong neraskeun deui belajar anu kapungkur teh kumaha ye gitu maksudna mah kitu begitu. Itulah proses ngadamel wayang mah pangintennya Kasih kita baca. Ya Bu. Halo. Apa? Ini lagi bikin konten wayang di Payana, kesini aja tuh. Oh, ya ntar ke sana. Ya. Iya pun bojo bieu nelpon, aduh hoyong ngiring cenah ka dieu tadi nama. Hoyong ninggal Abah Yana damel wayang. kantun sumping ka dia kantun sumping ka dia mangga tah sarosna ieu Kang Birin teh pengrajin aksesoris angklungnya angklung abi mah angklung dan seperti hoyong tiasa kan wayang oge Pak. tah kana wayang hoyong biasa cenah ayeuna nuju belajar heula da ditugaskeun heula ngahapal heula kami hafal tos saya mah insyaallah di pasien besok. Nah gitu baraya-baraya kami baraya anu memperyogikan hasil karya Kang Wirin seperti angklung miniatur angklung Kangge Cindramata naon deui Souvenir gitu nya sebenarnya Kitchen mah Pak gantungan kunci. gantungan kunci naon ieu biasa ngahubungi ka Abah lah biasa Gelang, kalung. gelang kalung biasa terus angklung gitu Kangge souvenir sok Kangge Cindramata ieu kayaknya no hajatan gitu nya Pernikahan. nah, pernikahan Ulang biasa tahun. ka Kang Girit ya biasa ngahubungi Abah oge biasa kumaha ya abdi mah damel ti nu sanes sih gitu. Abdi ka dieu hoyong ngembangkeun deui gitu nu kapungkur pakum gitu di sakola cing cobi ka dieu ayeuna menawi ti dieu mah tiasa langkung gitu. ya insyaallah pangitan aing diajar ngadamel wayang mah memang kada waktosna geus seueur jadi teu cekap ku sakali kelewat misalkan bikin miniatur angklung mungkin saminggu ke tiasanya Sami we Pak. Proses nama lami oge. lami oge Lami pengrajin atau dah kesal dah sabar. dah eta mungkin kada ditanamkeun kesabarannya Iya. kada sabar. sabarnya di masyarakat Proses kerajinan mah sadayana ge pangilin kitu kada sabarannya Ya kedah pangitan dari sabar mah gitu kan. sabar pasti jadi kan. ya gitu baraya proses pengrajin mah sadayana ge kitu gitu Sami Bisa sareng juga tukang ada mau. ngalukis banyak tukang ngalukis kayak ya oh ngalukis sami dah sabar. kita juga nggak ada mau bala-bala merenya ada mau bala-bala mah langsung jantan gitu tak gitu baraya-baraya tak dengan bayu kararasan aya sami-sami pengrajin lah ya jelas kan jadinya gitu oh kemudian lah eta sauran kanu di arah raja lah Siap Pak. sauran bah Kang Dadan di Cianjur bah salam Kadang kenal atau salam dia kenal lah. kadang kena sahur Pak Ian. Iya Dian di Dian. Sumedang Pak Dian di Sumedang lingi ka dia bari canak tahunnya. aku serangkai Pak Haji Ucang moal Pak. Pak Haji Ucang dah Pak Haji Ucang dah Pak Haji Ucang mah kararasan aja nanti pengadaan kayu bahannya banyak. bahan nah kabaraya-baraya anu prayogi bahan insya Allah kayak biasa dipesankan ke Kang Ucang
Kadulur kabaraya gitu. Kang Deni, Kang Deni, Kang Deni, tauran Kang Deni. Kang Deni di Ya, mana? Kang Deni di Banjaran, Pak aja nama aja di dealer motor, besi Kang Dirin Proyogi motor, mau Honda, kanjena. Kang Deni nya banyak. Kang Deni di Banjaran. Proses biasa ngalangkungan ajaka, hanya di Bang Oge sih. Biasa hanya konsumen. Nah, Iya tuh pino di pangker menuju ngadamelan bahan ya. ya, itu pengadaan awi itu. Nah, iya ciri khas orang Sunda mah juga nanya. Oh, Tuh. eta baraya-baraya. Jadi lihat tuh. bah. Nah, ya ngaleutna kieu di Abah mah tuh. Ya pangitan pamit di Cianjur mah di pamihan ku tahu cawanya. Kang tahu mun Ya jamu kan kopi tuh. tuh. Nah, gitu Dian, kumaha Dian? Makan Ian itu terus pengse pengen gitu mah. Kanelangi ya mah. Oh iya mah yang istri nanya. Nya istri ya mah. Siti Ragen. Kieu kan Tuh ninggalkan tuh kayak itu tuh si Giragen. Ah, iya. Ragen ya teh. Caket gerak itu pada jelas kayak itu. Iya teh Siti Ragen kagungan Kang Dedi anu di Bangka. Tuh, terus jantan Kang Dedi. Nah, iya Kang Dedi ya kata ngecat Kang Dedi. Nah, tuh. Terus ngechat, iya mau Kang Jaka ini tuh. Sama dia bahannya. Nah, berapa? Nah, iya mau Kang ke Jawa Timur ya mah tah tuh karton ngecatan ya Kang Mas tuh. Nah itu mah saya mahkotaan bah. Iya mah ngangge peci. Haji panggilannya Ya, atau Ustaz. Itu nu gaduhna itu. Hmm. Foto nu gaduhna itu. Nah, ini teh Mas siapanya Mas Alfat itu ya teh Mas Panji. Kan gaduhna didamalkeun. Dan nu gaduh wayang ieu. Tah ayeuna hoyong di ieu kan hoyong didamokeun kieu karakter. Upami gambar mengucang biasa. Biasa gambar Kang Biring ge biasa insyaallah. Ucang. Dipijiankeun patung teu kai. Insyaallah biasa. Dicaringin dan Di kopian heula itu ka Baraya. Kabaraya sadayana. Ya abdi aduh tebih di situ ya teh. Haus pengen. Tapi da abdi mah orang Sunda gitu nya, teu ngopi mah santu tong hilap di subscribe gitu. Ya tong gila subscribe tonton terus channel Abah. Kanu naroskeun kana eta giveaway insyaallah kita mitos 20 subscribe insyaallah bakal diundi ke insyaallah ke tiap sasi sekali ku Abah dipasihan wayangan saya dukung terus tonton terus channelnya insyaallah kita kelah meser lah pernah wayang mah kami terus 20 subscribe tadi itu mah dipasihan nah. amin. Setelah itu baraya pengintennya alhamdulillah ya aya baraya anu ti Bandung sareng anu ti mana Di soreang di soreang alhamdulillah tos kersa sumping ka saung Abah ye alhamdulillah hatur nuhun Kang Brin Om Hera hatur nuhun nah kita misalnya ka baraya-baraya ke anu diogikeun hasil karya Abah ka kantung WA di Payun anu diajar semangat terus anu diajar terus kami pada diajar kata mintun gue anak itu pentingnya anu kapihatur bahwa akhirnya pada ditutup wae wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jangan lupa subscribe. Baik.